sakit aduh aing anak naik sekolah ngagonjeleng bae guru ngagonjeleng lah geus ngagonjeleng koneng bae ngagonjeleng koneng cek hate ya Allah ya Rabbi kitu Bo Gusti nu agung cobalah naon eta nu kitu salat urang nu naik dihadapkeun ka hadapan Allah Gusti nu agung tampolah urang mah boro nu kasebutna nu kitu perkara anu leungit be nalika salat jadi inget ibu-ibu diberi duit 50.000 ku salakina di siaran memeh sholat teh kapangi kamana ibu kamana sholat manehna Allahu Akbar di mana tah duit ieu aneh eta asa-asa ke di mana teh Allahu Akbar nya geus mayar paket terus sami Allah ke di mana teh nya Allah pas sujud inget porenganan mah dina kantong BH Masya Allah dengan tabarakallah. Kurang mah coba. Sabab hadirin hadirat ngarasa sim abdi lain ngitung batur ngarasa sim abdi mah terus terangkeun jujur. Loh kanu sejen mah bisi bapak-bapak urang dieu mah atuh geus ararusu. Bisa istighfar hate di hadapan Allah teh. Bisa istighfar hate nalika ibadah ka Gusti Allah teh. Abdi mah keur terus terang dimulai sok daek salat sampai ke kadetik ayeuna tadi be salat isya tah dinu panitia di dinya anger bae teu daekeun istighfar hate ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sugan sakali begitu cacat orang tadi bagi salat abdi Allahu Akbar rangel amat ya cara nama jauh balikin Allahu Akbar kadang kita tetap ada tereh soalnya Allah sugan bae ulah pepentinganan Allah anger bae deh bener cobalah eta apakah ibadah doang gitulah Kanur Jaya abdi mah nek ngarepkeun puasa bae atuh puasa nu mana komo puasa mah denger ja urang mah sabenerna mah ta puasa ngeun minahkeun kejo doang ngeun minahkeun dahar doang nu tadina dahar endah ti beurang ieu mah jadi ti peuting teu buktina mah nyatu ngalobaan bae eta bulan puasa tos puasa urang mah lain kuru pan kalah lintuhan awak bang awak dia lintuh mah tuh kieu ngaranna cocok ieu puasa soalna cenah ieu bikang pannya lamun bikang di KB cocok sok lintuh atuh mah mau kana KB sagala macam teh puasa jamuh nama atuh ngelah Masya Allah Gusti nu agung ka nek ibadah tarawih na bae burung diarepkeun ka hadapan Allah atuh komo tamah tarawih pan urang mah hayang nyiaran ngebut bae bener atuh nya geus kadeuleu ieu potongan age ngaran bangsa nu kararieu di bawah sabenerna tarawih geus moal anu nya di masjid moal bener be moal nya begitu nek asup ka masjid nek ilu tarawih munah mah ditongan heula saya imam dah nu ngalennya bahasa ge geus henteu nyebut ustad nu ngalen bahasa masyaallah tabarakallah kumaha Pak mun tah nu ngalen aya nu balik deui ge teu deuk aing mah jadi beuteung teu tulus ieu boro-boro kasebut di masyarakat mah deung-deungeun abdi jeung barudak santri bae sok moh nama lamun ka masjid jauh nyamana budak santri bikang seueuran bari geus segala de inggis teh di sawah pan abdi mah sorangan bae teu jeung masyarakat sok ngahaja tarawehna teh di majelis bae jeung budak santri laki jeung budak santri bikang disekat biasa engke imamna hiji-hiji biasa atuh lah hiji-hiji imam nya pira kaya imam 10-10an imamna saurang-saurang maksudna penting ieu mang anu penting ieu mang anu penting ieu mang anu sedengkeun tabiat budak santri pan eta beda-beda aya nu gancang bae aya nu sedeng bae aya nu ngalen bae mun palebah nu gancang eta budak santri kompak ka masjidna kamu salatna ge mang anu teh gancang ieu mah aminah ge amin tapi giliran anu rada angel teh pan usolina ge kadeng angel usolli eta nu ngadehem di buri geusnya usolli kiai do kiai cuma ngejek Allah eta dedehem ngaguruh di buri atuh ganeng dak kitu benda dedehem dari merosanan teh muhna mu kutitah ngebut
Gusti nu agung tabarakallah Allah dengdengan Kanur Jaya abdi mah cenah rek tina jakat bae abdi rajin ngajakatna jakat nu mana dengdengan urang mah ngajakat tampolah diomong-omong bae keurina eta daek ngajakat diomongkeun asal lembur ka ditu beak meureun eta kiai cenah mun teu dibere jakat kiai malah lodar jeung anak-anak lagi masyaallah ya lain ku ngetakeun ya aing lain ku keur gegedean dusun dan ngomong gitu ya pada urang nak lain ku gegedean ya aing atuh gegedean eta aing bisa nyaho mah ya malah lain ku sombong eta nu kitu coba ge lamun tos bahasa kitu ya kalian ku sombong ya abdi eta kali itu ngomong sombong eta ge lelekan ku urang lain ku gegede pasti kali itu ngablak-blak gegedean tah ngomong lain ku sombong ya abdi hirup pasti kali itu sombong ngomong blak-blak diomong-omong baik Masya Allah tampolah sampai kadenge ku ustad ngeri pan kana huluangan ustad parukna meureun eta atuh eta mah pandai sedekah tama kawajiban zakat mah lamun geus nisab kawajiban tama nu kudu dikaluarkeun lamun teu dikaluarkeun atuh doraka ieu mah diomong-omong bae masyaallah Gusti nu agung makana si abdi di ditu di tempat abdi alhamdulillah urusan hayam bah eta hayam galeuya pernah rada sumu nyeri hate masyarakat sejarahna pernah abdi ngaluarkeun hayam sampekeun 6 juta yang dikaluarkeun ka haji dari almarhum teh pasar dijual ku si abdi sakali ngajual 6 juta oh atuh santri aya jampe disinek makan itu bae kanu abdi bisa hayang eta menjajakan eta telok alhamdulillah telok benang kula lentuk jampe na khusus kali itu baik kali itu lamun kali itu naik make jampe nu eta naik benta jampe nu eta kasih abdi wayahna kudu mah huri nya atuh hurip tah malah naik urusan hayam atuh kudu mah hurip hayam hurip namun bisa mah nu putih kumaha jauh ka teuing nu hideung ge nu hideung ge eueuh nu beureum ge teuing nu beureum eueuh bor entak kenah bae ya itu Masya Allah tabarakallah ulah kegedeanan hurip mah sagede peureup teh huluna terus dengeun dongeng heula hiji waktu abdi gaduh putra karaksa hiji tah teubeul eta putra abdi anu pang ageuna mamawa daging hayam mun tos ngariung mamawa daging hayam teh pingpingna dibawa ka luar rumah bahasa cik masyarakat eceng teh basa urang deuleuceun anak ustad he telok manggih daging hayam cek meninya ngagusruk cek Allahu akbar paling teh nyeri kana huluangan nyeri agung geura baik kitu pun aing nek urusan hayam urusan pula dikumpulkeun menang meuli ku nama bibitna 20 kali 5 bemegang 2 kali 100 ngalu leuh aya ngeun dirarasa bah atuh loba teuing nyipannya ngarayah ka sawah batu nyeri di memang kana hulu cenah asal naik ka sawah cenah parekanna kunaon dipoto si ustad eta moal enak ya kitu pun ya makana hadirin hadirat sadaya rahimakumullah mun kali itu insyaallah beureun aya kasepuhan urang itu belah dieu tah abah aannya kan tos kali itu insyaallah mun longgar mah insyaallah dipencitkeun hayam mun keur aya mah atuh adalah loba jai keur eueuh mah atuh kumaha bisi keur eueuh bisi soalna bibit nama telok dipencitan jajagoanana bae atuh beak ka bibit-bibit nama tuh eueuh beak rusak ibu bapak sadaya hadirin rahimakumullah teruskeun muludan teh teruskeun dengdeungeun naon sababna sabab cek tadi teh ibadah urang mah rada teu ngarukun ibadah urang mah jauh keneh tangeh keneh hayang kasebutna rada pantes rek dibawa ka hadapan Allah Subhanahu wa taala mun urang teu dibantu ku syafaat nabi mun teu dibantu ku syafaat rasul asa urang teh jang jauhkeun hayang salamet jaga di alam akhirat tapi ketika urang rajin ngayakeun muludan
insyaallah ikhlas ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi sugan jaga urang diturungan ku Kangjeng Rasul amin. Sabab cik Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahu Allahu yaumal qiyamati ma'as syuhada'i was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Man sahabai jalmana jamaah anu ngumpul-ngumpul jalma tersebut li maulidihi sallallahu alaihi wasallam pikeun rek ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi ikhwanan ngumpul-ngumpul badururan doang kieu lah urang Taman Sari ngumpulkeun urang Cikasap ngumpulkeun urang beh dieu beh ditu teh nyarana urang kampungna kumpul di hiji tempat doang kieu mah bayak kaleuyak ieu jamaah wahaya alahum aman nyiapkeun dahareun nyiapkeun besek nyiapkeun kasebutna snack geus mareunang ibu-ibu snack nanggeus besek nanggeus meunang geus besek nanggeus meunang geus snack nanggeus meunang geus ditongan depan snack nu aing mah cenah geuna kacang doang ya sabungkus nu aing mah cenah jeung caubuli doang ieu nu aing mah cenah endogna ge peupeus atuh jor teuing tah meureun milik moal pahiri-hiri meureun eueuh nanaonan bisi kabeurangan salat subuhna nya. Hadirin hadirat sadar rahimakumullah dikumpulkeun di hiji tempat nyiapkeun daharan sayana nyiapkeun kadaharan sayana wa amila ihsanan gawe bagus sasalaman marhabat jeung sajabana zikiran jeung sajabana tawasulan maka ba'asahullahu yaumal qiyamah jalma tersebut cik Imam Syafi'i bakal diutus di poe kiamat ma'as syuhada'i was sholihin bakal dihijikeun jeung jelema-jelema anu maut syahid was sholihin jeung jelema-jelema anu saroleh wa yakunu fi jannatin na'im jalma tersebut bakal ditempatkeun dina surgana Allah subhanahu amin ya Allah ya rabbal maka mudah-mudahan hadirin wal hadirat sadaya rahimakumullah urang sadayana sanajan lamungkut ku dosa sanajan urang seueur dosa muga-muga katulungan ku syafaat Nabi di akhirat mudah-mudahan urang sadaya ditempatkeun dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus can capek teh can moal kebel sejam ya abdi paling nageh sok biasana sejam langkung sakedik ngan kumaha ka ieu bae mah kumaha panitia banyak cenah 2 jam atuh siap bae an meureun atuh lain deui kitu atuh lain kitu lain ya. Dan mudah-mudahan insyaallah sanajan bari jeung ripuh bari jeung capek ge isim abdi balik ti dieu mah meunang doa duit ampun ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah laju ka Nur Jaya hayang hasil ngarayakeun muludan teh kudu kumaha jak kami bisi teu can asup kana aturan agama insyaallah samodel kieu ieu teh meunang ngatur guru-guru urang meunang ngatur kasepuhan-kasepuhan urang ieu insyaallah geus memenuhi kana aturan cik aturan agama sabab dengan cik salah saiki katerangan di antarana dina kitab Madarijus Sumul dijelaskeun wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikri qasaidin nabawiyah hayang hasil ngarayakeun muludan teh bi it'amit ta'am kumere kadahar ieu tadi geus bukti geus dibikeun ku panitia dahareunana geus urang leueuteun dahareun jeung sajabana geus dibikeun ka urang sadayana maka ieu insyaallah hasil ngeun sing hade deungeun tina bahasa it'ami ta'am ngaluarkeun dahareun mere dahareun ieu teh lain tujuan ngahutangkeun dahareun awas sing hade bahasana ge it'ami ta'am mere dahareun lain ngahutangkeun dahareun
naon aya kitu kanurjaya jelema zaman kuari muludan tujuan ngahutangkeun dahareun ngaleuyang deundeungeun. Mana contohna? Contoh lamun urang Taman Sari nyieun berkat umpama 10 bakakak dibikeun ka kampung sabelah, 20 bakakak di kampung sabelah dibikeun ku urang. Engke ti ditu ti kampung sabelah umpama jol be urang Taman Sari pas kaditu ngan dibari 5 bakakakna. Urang Taman Sari umpama gugurutus. Nya polong ta urang dinya nyadak. Urang mere 10 bakakak. Kunaon ieu urang mah diberi 5. Tah deung-deungeun berarti eta tujuanana lain mere dahareun tapi ngahutangkeun dahar. Teu saeutik deung-deungeun dibelah ditu beh dituna. Lain tahun ieu, tahun itu na aya bangsa 3 tahun mah para seak ku gara-gara dongdang. Aya nu sok kitu aya. Awas jeung hade tujuan nek muludan akhirna ngaluarkeun dahareun hayang dibayar ku pedah kampung sabelah mere 10 dongdang pas dikembalikeun ngeun 5 kumaha pan polong cenah dia mah RT na cenah ngeun mere 5 ka kamu atuh geuweuh deui kitu lamun aya mah atuh nya meureun ngeun pan tujuanana lain siling hutangan lain. Lamun tujuan siling hutangan deung-deungeun atuh bisi teu kaasup kana ngagungkeun Maulid Rasul. Lamun tujuan siling hutangkeun bisi teu kaasup kana ngagungkeun Maulid Rasul sing hade tawas. Nu kadua tina biit amit to'am. Mun taya urang nek ngaluarkeun dahareun dina rek ngagungkeun muludan mun bisa mah pilih urang saha jelema anu rosa ngabutuhkeun kana dahareun. Pilih kurang saha anu rosa ngabutuhkeun kana dahareun. Eueuh deui deung-deungeun setelah dianalisa, setelah difikiran kurang, mun di dieu aya budak santri, mun di dieu aya nu malah santren di guru-guru urang, eueuh deui anu pangrosaan ngabutuhkeun kana dahareun. Iwal ti budak aya di budak santri aya. Nu hade budak santri cuan sampai ke temangih kejo. Apa sing hade? Naon sababna? Sabab budak santri mah luar biasa ngabutuhkeun anak-anak dahareun ya Allah ya Karim. Eta dikobong si Mabdi budak santri boro-boro kasebutna dahareun. Tampolah cau atah ge meleduk. Dangder atah ge beak mending ulah mah tampolah nu batur ge meleduk bae. Kunaon ulap lapar makana deung-deungeun lamun aya budak santri ya urang keur diondang ngariung urang pas jadi kiaina pas ngariung urang pas ditah ngadoa aya budak santri ulah sok lojor-lojor doana hareunak rasa ku si Mabdi beul keur waktu di Padang encang tah baheula keur di dahar kamli kitu lamun ngadoa kita kiai sok lojor hayang naik ke hulu kiai lamun bari Allahumma amin si kurang pan. Di harapan pan iya berkat ya. Kata pantampol di top ya. Waduh. Loba demi loba. Ya kiai angel bae usaha pan teh kuat. Hiliwir pan ka amba atuh lapar pan ti kobong. Ajongan ciduk bae pan. Uhuy ciduk ya kira nyatu. Masya Allah tampolah pan eta santri mah lamun keur ngariung tak kiai ngadoa hayang gira nungguan robana teh asa nyirang mah. Nah sababna pan lamun geus robana pasti karituna teh robana atina pana kitu Gusti bae amin kira Gusti kira robana ya amin pas meujeuh da kiai robana sugan teh enak atina horeng hablana karituna robana hablan bedu sugan aing merek atina teh kunaon eta ku butuhna kana dahareun ku hayangna kana dahareun deungeun makana sing ade awas sing ade ya si Abdi sok sering cerik Pak lamun budak santri ngariung tadi tuh sok di tempat abdi bring pan sabara mobil ngariung mun namanya ngariung kanu muludan wih tos ngariungan di deuleuh musim abdi ngaletrek bebalik jam 2 balik sok jam 1 nek naon ceng ugu cenah nek ngaliwet ai kitu non ku panitia teh dibere kejo
Wah, cenah Pak, tadi pasien. Mana tah yang nyabok we teh kapan itu? Kabina-bina ieu. Kabudak santri teh karunya masyaallah. Mana tah kadang-kadang mah kita ka dapur kiai paneta. Terus tong we ka dapur sebenarnya kayak jolos. Beak bukan kayak joki aja. Ngabangkrut kan beta kana kiai. Bikin jagi sukurusan ngagojleng paneta. Oh, pan kiai teh ngagojleng. Dia meleduk budak santri. Mana sing ada di si guru-guru urang ya. Baru gak santri nu hadek. Budak santri cuan teh kabagian. Beak teh ngageblek eta kan guruna. Laju pan eta budak santri mah eta lamun kanyahoan ya kuda ya. Iya pan ieu kaluar. Moal penting pan kaluar. Eta si budak mah teh geura malolor. Anehna. Keje bedoang nu heueuh ni sepi teh eta komo. Orang dina jandela karena dieu. Engke urang geus ruk turun dina mobil itu aturaheun. Kadang waduh isi budak kayak nyatu mun mah kode sakitu-kitu lah. Mun kairing tah mun wanian mah ka mun meunang berkah daya gitu. Ngan teu wani pan ngucapkeun kitu mah paling hoak kitu bae. Euy di udang-udang berapa baturan. Bahkan sing ade. Apa nih dia? Kula datang hageg-hageg kula terima bro, izin. Masyaallah bisa yang ngelingannya. Masyaallah tabarakallah. Nah, nukatilu dengan tina bahasa bit amitoam. Hasil ngarayakeun muludan teh kumere dahareun. Ingat mun bisa mah nalika meredahareun urang teh memeh dibikeun ka batur, memeh dibawa ka masjid, memeh dibawa ka mushola, memeh diriung ku deungeun. Mun bisa mah wayahna anteuran heula indung jeung ba. Ieu di Taman Sari Cuan muludan aya nu teu nganteuran indung jeung bapak. Hah? Loba nu teu nganteuran loba. Masyaallah deungeun sing ade. Urang teh akhir zaman ieu urang hirup ulah tibalik liang tai. Ai ka batur bisa mere, ai ka inung bapa teu bisa mere. Ai ka batur bisa ngahargaan, ai ka inung bapa teu bisa ngahargaan. Heh, atupan eta jasa teh eueuh nu ngagedean daripada jasa inung jeung bapa. Jasa batur mah teu sabaraha deungeun. Jasa batur mah di mana horeng saeutik. Tapi jasa indung jeung bapak, perjuangan indung jeung bapak ngagedekeun urang, masyaallah tabarakallah luar biasa. Ibu, sim abdi nek nanya ka ibu-ibu, ripuh teu ngandung. Atuh kunaon reuneuh deui aing. Ripuh ongkoh reuneuh deui. Anak karak mumaleah geus rot deui bae. Nya, kalakuan ustad ban biasana kitu. Atuh ya pula pan budak keneh ya anak geus 5 bahan masyaallah. Tara bahan kali itu karak 3 bahasa geus 5 ieu. Ai kitu kumaha? Eta sok aya nu nanya tampol ibu-ibu ai bari pangajian. Kak aneh abi mecenah kana kakak kunaon? Aneh kunaon? Ai cenah kakak sok lah mulut kekeliran, loba nu hajat kekeliran. Iya anak serot di sepatu ya mana? Oh gitu kan. Nu kitu kudu dijawab kudu ka aneh soalna cenah ya. Ah siap kitu kan kieu teh. Eta ibadah ka Gusti Allah mun katinggalin kudu dikodok. Dikodoa. Atuh nu kitu ge sarua kitu kan. Lamun ieu di Taman Sari lah teu penting pan teu kaburu nya atuh kodoan. Ira ngodoanana atuh icuk-icuk endang. Nek belang-belang endang. Atuh cole-cole ge kitu endang kodoan. Oh, udah sabar cenah ka mah atuh di kodoan gitu. Atuh kiai urusan bab kodok geus apa? Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wayahna Bu ngandung urang ku anak karasaripu. Bener Bu? Masya Allah boro-boro kuges ngandung gede natea deungeun. Memeh ngandung geh pan aya nu kasebut nyiram. Eta nyiram luar biasa. Ripuhna kabina-bina tampolah tengah peuting coba hayang kana es krim. Ini kudu bugan salakina. Tampolah di tengah peuting hayang kana buah meuni tataralakan salakina jah hayang kana buah. Muhna mah jah cenah bahasana
lamun ieu anak teh disorangkeun anakna sok ngac jabeh nama disorangkeun ge anakna ngaca bae ongkok urang teh tim menang ti mana moal eta patokana tampolah nu rada sok aneh tak anak ti mahabua kudu lagi aya hiji eta pamajikan keur nyiram hayang nyekelan itu aneh bener aneh itu kan aneh aing mah gep deui ya Masya Allah aya moal di dieu ge kudu ngomong bae aya nu kitu gep deui aya nu gila bae ka salaki nu salaki alabatan kana utah ucing oh beban kunaon dia sarmina dicapok we atuh buka teh nya